Wa walu waktu jeung mimitina itu zuhur eta zawalus syamsi lingsirna panon poe ay mailu syamsi tegasna condongna panon poe anwas di samai tina tengah-tengah langit la bin nadri lain kusabab ningali linapsil amri kana datiahna perkara. Balima balikta kana perkara ya zahru anu zahir itu ummalana ka urang samudayana. Wayu arrofu jeung dikanyahukeun naon zalikal mailu itu condongna panon poe bitahawuli dhilli ku pindahna iyuh-iyuh ila jihatil masyriqi ka beulah wetan masyriq wetan ka beulah wetan ba'da tanahi qasrihi dina sabada bayak pundukna itu zillun alladzi anu huwa anu ari tu ladzi eta goyatur tifa'in syamsi pamayakan naikna panon poe wa akhiruhu nya ari tungtungna atawa akhirna itu zuhur ay waqtid duhri tegasna waktuna itu zuhur eta ida soro di mana-mana jadi naun zillu kulli syai'in kalangkang saban-saban perkara mislahu eta pantarna itu jadi khobar soro ba'da dhilli zawali dina salianti iyuh lingsirna panon poe ay ghairo dhilli zawali tegesna salianti iyuh lingsirna panon poe wa dhillu jeung ari lapad adzillu lugotan cek lugot eta satru kadar-kadar tutup-tutup takulu anu ngucap anjeun kana lafad ana ari kuring fi dhilli fulanin eta tetep aya dina iyuh-iyuhna hiji jalma ae satrihi tegesna dina tutup-tutupna itu fulan walaysa jeung lain naon adzillu iyuh-iyuh ada musyamsi eta eueuhna panon poe kama sapertikeun perkara qad yatawahamu anu terkadang nyangka qad yutawahamu anu terkadang disangka itu emak balhuwa balik ari itu emak eta amrun hiji perkara wujudiyun anu bangsa wujud yakhluqu anu ngadamel hukana itu amrun sallallahu ta'ala Allah ta'ala linaf'il badani pikeun kamanfaatan badan wa ghairihi jeung liantina itu naf'il badan wal asru jeung kaduana salat asar ay salatuha tegasna salatna itu asar wa sumiyat jeung dingaran itu asrun bidzalika ku itu asar limu sirotiha karena ngabarenganna itu asar waqtal gurubi kana waktu surupna panon poe wa walu waqtiha jeung ari mimiti waktuna itu asar eta ziyadatu kadar-kadar tambah-tambah ala dhilil misli kana kalangkang pantaran walil asir jeung eta tetep pikeun waktu asar khamsatu awqatin ari 5 pirang-pirang waktu ahaduha di salah sajana itu khamsatu awqat waktu fadilati eta waktu fadilah wa huwa jeung ari itu waktu fadilah eta fi'anuha migamana itu asar awalal waqti dina mimiti waktu wasani jeung kaduana eta waktul ikhtiyari waktu ikhtiyar wa isyara jeung parantos isyara lahu kana itu waktul ikhtiyar sal musannif biqauli kudawan musannif 8 wa akhiruhu jeung ari tungtungna ari akhirna itu waktu asar fil ikhtiyari eta tetep dina waktu ikhtiyar ila dhillil mithlaini kana kalangkang dua pantaran wa salisu jeung katiluna eta waktul jawazi waktu jawaz wa isyara jeung isyara musannif lahu kana itu waktu jawaz biqauli kudawan musannif 8 wa fil jawazi jeung dina waktu jawaz ila gurubi syamsi nepi ka surupna panon poe wa rabiu jarnu kaopatna eta waktu jawazin waktu jawaz bila karohatin kalawan teu makruh wa huwa jeung ari itu waktu jawaz bila karohah eta min maswiri dhillil mislaini ti mimiti jadina kalangkang dua pantaran ilal aspari nepika waktu kararoning walau khamisu jeung anu kalimana eta waktu tahrim wa jeung ari itu waktu tahrim eta ta'khiruha ngahirkeunna itu asar ila ya bukan nepika yan yasa minal waqti tina waktu naon ma perkara la yasa'u anu teu mahi itu maha kana migawe salat
Wal maghribu jeung salat maghrib salatuha tegasna salatna itu maghrib wa sumiyas jeung ngaranna itu maghrib bidzalika ku itu maghrib bi fi'liha karena magna itu maghrib karena migawe na itu maghrib waktal gurubi dina waktu surup panun poe. Waktu jeung ari waktuna itu maghrib wahidun eta nu sahiji wa huwa jeung ari itu wahid eta gurub syamsi le surup guru syamsi atas surup napa non poe bijami qorsiha tegesna kalawan sakabeh bubuleudanana itu syamsun wala yaduru jeung tementak madarat naon baqa'u syi'aib baqa'u syi'ain nyesana nyebrot cahaya ba'dahu dina saba'dana itu gurub wa bimiqdari ma jeung kalawan ukuran perkara yu'zinu atawa yu'zinu anu adzan si jalma ayasyakhsu tegasna jalma wa yatawaddau jeung wudu si sakhos au yatayammamu atawa tayammum sakhos wa yasturu jeung tutup-tutup si sakhos al aurata kana aurat wa yuqimu jeung ngadegkeun si sakhos as-sholata kana salat wa yusolli jeung salat sakhos khamsa rakaatin kana 5 pirang-pirang rakaat wa qaulu jeung ari dawahan musannif bimiqdarin ila akhirih lafad bimiqdarin ila akhirih sakitun eta anu gugur mim ba'di nusakhil matni tina sapali pirang-pirang sunan matan fa in qada maka lamun narima bayak naon al miqdaru ukuran al mazkuru anu geus dicaritakeun itu miqdar kharajatah bayak atau keluar kharajatah keluar naon waktu-waktuna itu maghrib hadza ari ieu huwa eta ari itu za eta qaulul jadidu